Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra. Wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bihi minal masjidil harami asra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad kullun nasi yaumal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum syubba'un la ju'a lahum wa la 'atsha. Wa qala fi haditsin ukhra, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadayana, Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana anu halaladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama wal asatidil kiram, para dewan guru, para sesepuh, para pinesepuh, para tokoh masyarakat, saumumna guru-guru urang nu halatir wengi ieu, wabil khusus keluarga besar pesantren Raudhatul Baqiyat anu sekaligus ku jisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun, oge guru-guru urang anu parantos nampak halalatir hapunten ku jisim kuring teu tiasa disebatkeun satu persatuna, insya Allah teu mengirangi rasa hormat sareng takdim ka para guru. Urang daroakeun guru-guru urang mugia sing selalu dipaparin kasehatan zahir batin, panjang yuswa anu bararokah. Manawi aya pejabat pemerintah setempat ku jisim kuring dipika hormat, urang daroakeun mugia para pejabat-pejabat urang tinu handap dugi kanu luhur sing karenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia penyelenggara acara anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan putra-putri urang sadaya sing didamel putra-putri anu soleh tur solihah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos parantos sungi
nunjukkan tos jam 12 kurang 2 jam setengah. Insya Allah jisim kuring terkedah lami nyarios paling geh atau ala kadar be setengah jam atau 25 menit ngan leuwihna be sampai jam 3 meureun kira-kira. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang ngararasakeun ayeuna teh bulan Sya'ban. Memeh bulan Sya'ban teh bulan Rajab. Kamari geus kaliwat. Rajab diterangkeun ku ulama fadilahna litathiril badan. Pikeun ngabersihkeun anggota badan urang. Lamun ruah alias Sya'ban fadilahna litathiril qalbi. Pikeun ngabersihkeun hate urang. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan ruah sabab kadituna jeung yang hareupan bulan suci Ramadan fadilah bulan suci Ramadan cek ulama litathirir ruh pikeun ngabersihkeun ruh urang ka Gusti Allah. Kumaha ruhna endek bersih lamun hatena goreng keneh. Kumaha hatena endek bersih mun kalakuan anggota jasadna masih jorek. Sedangkan hate li annal qalba ra'isul jawarih wa amiruha. Sebab sanyana hate teh jenderalna seluruh anggota badan. Bener pimpinanana rakyatna bakal endah. Teu endah pimpinanana rakyatna lam yabres walam yarcok. Teu beres jeung teu cocok. Bener hatena anggota jasadna timulai ujung rambut bakal beres kalakuanana. Teu beres hatena anggota jasadna moal kudu bener kalakuanana. Li annal qalba ra'isul jawarih wa amiruha. Sebab hate jenderalna seluruh anggota badan. Maka para hadirin, lamun di anggota badan urang aya penyakit zahir, nyeri huntu, riet hulu, asup angin, paru-paru, lever, kencing manis, kencing pahit, loba eta penyakit zahir. Para jamaah sadaya, ketika urang penyakit zahir gering mah langsung ke dokter. Lihat hulu anu luhur memeh ka dokter nginum paramek. Lihat hulu nu handap mek. Cicing mang santri cicing mang cicing. Mang santri cicing mang. Mang cicing mang. Selamat ngalamun mang. Mantak bibi santri, udah kasihan dong mamang santri. Kalau dilamar jangan susah dong. Wong Nabiullah Adam nikah jeung Siti Hawa mas kawina maca sholawat doang. Mantak mun bisa dan bibi santri nu ngaos entos we mas kawina maca sholawat akur mang santri. Kahayangna dia mah teu gablek duit ieu. Haram jadah doang. Ramenya ceramah hareupeun santri maresep. Masya Allah cing bu pak. Namun orang ketika zahir gering ke dokter. Masya Allah orang nunggul tetangga Abah Haji. Orang gajru ke dokter tos asar ke dokter lagi bah. Ya ke rumah sakit masih di koronakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Nunggul dok. Oh dari Nunggul. Ibu kenapa? Ini dok pengen dipariksa. Maklumlah atuh orang Nunggul ya campur bahasa lah. Ampura kantangnya. Oh iya, ibu kenapa? Atuh ini dok hulu lalanjung aja. Ini penglihatan diriakan ini dok. Waduh nggak kawawa ini dok. Ini kelihatannya sama ibu hulu dokter penyon ini. Oh iya. Udah berapa hari ibu begini? 3 poe dok. Terus ibu apalagi yang dirasa? Atuh ini dok. Letah nggak punya rasaan. Kemarin juga waktu makan uyah ararasin. Ngakan gula araramis. Ngakan cabe lalada. Ngakan tai celi pahit.
atuh nek naon ku diatai ceuli dirasaan. Untung tatai ceuli pahit lamun amis mah teu dirumung sireum. Oh iya, terus ibu apalagi yang dirasa? Atuh ini dok, Masya Allah aja nggak kawawa. Kemarin badan lah leles aja, kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Atuh pira aku keur ngising tuur nanti nilep, atuh kabeh nilep lah, pira aku nangtung burung ngising mah. Anehnya. Nah, cek dokter, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Hari itu dok, eta ketia anu jangkung. Mulai sekarang tolong ibu makannya diatur, ibu jangan suka makan sama kambing. Atuh can pernah dok nyatu jeung embe. Nah, lamun urang anggota dohir mah langsung dipariksa ku urang ka dokter. Tapi kunaon ketika hate gering. Sehingga dina kitab ulama-ulama tasawuf dimulai kitab nu ipis, kitab mah waduh leutik, KPG benang ulama, kebenangan wali. Paling ipis kandel dimulai kitab nu ipis sampai karena kitab nu pangkandelna kitab tasawuf nu nyaritakan bab hate penyakit hate teh loba aya 9 sakumaha cek ulama sufi baik na kitab Minhajul Abidin, baik na kitab Bidayatul Hidayah maupun dina Tambihul Ghafilin, baik na kitab Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub dan lain sebagainya. Aya 9 penyakit nu kudu ku urang diubaran. Hiji penyakit hasud, 2 suudzon, 3 ujub, 4 ria, 5 takabur, 6 kaslan, 7 bukhl lit. Eta penyakit hati tah, bukhl teh. 8 toma, 9 ghadab. Iyalah penyakit hati. Kunaon teh di alubaran. Ku urang teh ketika hate kering, maka pantes hiji ulama ngomongkeun, fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi. Mana atuh ilmuna? Jalma nu pinter. Jalma nu pinter eta lain hebat alfiah, heulaanan, lain gagah Johar Maknun, heulaanan, lain gagah Fathul Muin, heulaanan, lain gagah tafsir, lain gagah hadis. Jalma nu pinter, jalma nu bisa nahan hawa nafsuna. Fa ayu ilmin li alimin yardu an nafsihi. Mana atuh ilmuna? Ilmu tinggal ilmu. Sadajan 3 bulan. Apalah artina nu makruh dipaju, nu haram digares. Ilmu tinggal ilmu. Geus jalma nu pinter teh heulaanan. Cek versi nu ieu mah lain nu gagah ituna, tapi nu bisa nahan hawa nafsuna. Fa ayu ilmin li alimin yardu an nafsihi. Kunaon teh dialubaran ku urang? Tos neng tong keprok. Tek naon kekeprokan bae entong. Tos tong keprok. Seuri bebas tapi tong keprok. Lamun nang kitab ningalina kitab Tambihul Ghafil dina kitab eta mah Tanurul Qulub. Haram mutlak keprok di masjid. Mutlak. Di urang rata-rata ieu. Mata punten kulama teu pati cocok mun akad nikah di masjid campur jeung awewe, sabab kadang-kadang awewe mah tilok ngaraksa kuari karena head dan lain sebagainya. Punten jas nu sunah ke Kangjeng Rasul nikah di masjid pan ajang kuda laki atuh, terkecuali masjid aya satpaman pan kitu. Neng ngaji kitab Safinah punten urang nyara wayah rumo bilahidi al-muqsu bil masjidi. Kunaon Ki Jamal ngomong ti kitu kieu bah pernah hadiran akad di jam 10 eureun sampai jam 12. Barang geus kitu eta rombongan besan ngomong, "Hei, aing urang salat dohor di mana?" Cek nu saurang, "Aing mah keur teu salat sebab aing keur kotoran." Geus ta tadi. Cek nu saurang, "Kami ge sarua teu keur salat." Masyaallah. Eta di jam 10 cici. Geus teu karaksa tah. Rabbana Karim, masyaallah. Taya men, head bahasa kitab, men bahasa kuari, bahasa baheula kotoran. Kunaon teteh teu salat keur kotoran. Ai bahasa kuari mah men. Mun bahasa Jawarana si bewok utak getih. Tah. Eta mah bahasa Jawara. Tetangga kula balik di Jakarta ngalentuk bedo kotok ku teteh lo. Mang kunaon ngalentuk bae? Waduh, cenah ji buku kakak 2 bulan usaha di Jakarta. Ajo.
atuh kakak meuli anggur meuli jeruk cenah barang datang ka ieu mah si beok kutak getih. Aju kumaha kitu Kak? Atuh akhirna kondisi botak merana cenah. Mantap ke masjid teh kudu dijaga, kurang teh. Jak hari mah kadang-kadang eta budak laleutik ge heureuy di masjid bariasa bae. Mantak awas, nah kita muhadab diceritakeun dosa. Mun mangge budak leutik heureuy di masjid teh dicarek. Kudu dicarek. Mantak maaf kula mah lain keur eta galak di baros mah haji ke budak leutik. Asal aya kuna budak leutik serius. Kadang-kadang kula terjadi imam. Aya Abah Haji dak leutik. Atun teu dicabokan kula. Ceng, ulah sok lalagan di masjidnya. Mun lalagan di masjid ke diduduk jaga ku malaikat. Panasnya Abah Haji atuh panas. Heuh moal. Mentak mun aya kula. Atuh kok kieu bae tah. Masyaallah. Kula ruku mah kieu bae. Hoi atuh ruku kitu kan. Kusieun meureun. Tungtuna aing jadi satpam tukang salat. Aya kudu diraksa. Komo takbiran. Kedeng deui urang ketakbiran. Nu rata-rata nu takbir budak laleutik bah di mana? Pamuda arareueuh, aredul, arem jadah doang. Kudu budak ngora. Ieu mah kalakan nu budak laleutik nu takbiran, budak laleutik mah tiluk balener takbiran age. Bari geus tebal deung hurufna ge. Siling ledek, siling baledok, jeruk cangkang aqua di masjid Kota Barata. Masyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Udin jore eta udin jore na sapeker coba. Aya si Udin ini dia. Hamburadinnya heuh. Lain Udin dia, Udin Amerika maksudna mah. Tungtuna nu takbiran budak leutik sampai jam 10. Pemudana arareueuh. Cek aki-aki. Rare amat masjid urang. Kamarana pemudana kitu. Allah cenah bah eueuh ngararanjang gara roblok. Kalah ngararanjang lain takbiran, kalah ngaranjang ngalah kaing keur ngora. Kabablasan tak aki ngomong. Cek aki-aki nu saurang urang takbiran yuk sakuatna bae atuh ayu. Hampura ieu mah nya atuh keur saresna hinakeun ka aki-aki punten. Pan aki-aki mah tasawaran urang batu batrek urang setrum teh gogoloyongan. Takbiran aki-aki. Atuh hampura bae malah keur deui bae mah. Keur nyaritakeun aki-aki. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ndek digelong mik nage. Lah coba kopi. Kadak sakalian ju kopi bae pan hambur eta kana biaya. Kuena sakalian numpuk-numpuk bae. Ager bolu aing mah nu teuas-teuas mah teu neurak, aing meranginang teu neurak, getas teu neurak, kacang teu neurak. Tapi aing kamari mah di sawah kapacul neurak. Ih. Atuh bohak kapacul malah. Kecuali kieu Kang, ieu. Kecuali kieu haji ya masjidna. Akad nikah di masjid. Mangga besan bade bergiring, make satpam. Begitu nek awe asup rombongan besan. Maaf saya, kula ibuna. Oh. Ibu mah lakina. Emang teu meunang ka dieu? Heula, ai teteh sah? Kula bibina. Ieu adina, ieu adi barna, eta adi misana. Emang teu meunang? Punten di dieu mah Bu, masjid di dieu mah dijaga. Punten ibu head apa henteu? Suci lah, mohon maaf diperiksa dulu. Asana mun kitu sigana kiai daftar kabeh dari satpam masjid doang. Masya Allah. Ya. Eta hate teh dulur. Orang loba penyakit hiji penyakit hasut. Ieu nu sok nempel di awak urang. Masya Allah. Hate teh teh batur mangi kayu nikmatan wa kullu dzi ni'matin mahsudun.
Setiap jalma nuku Allah diberikan nikmatan, baik ilmu, harta banda, jabatan, pasti bakal dihasud. Wal hasud la yahsunul maksud. Jalma nu tukang hasud kapapada moal kudu hasil maksudna. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Pijen banyak kita hasud melalui Isra Mi'raj. Lamun Rasul satu acan Isra Mi'raj dioperasi dadana ku malaikat Jibril. Ketika Rasul hidup di dunia mengalami bedah operasi itu 5 kali bedah. Sakuma dinazamkeun ku ulama wa syaqqus sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madyati kasyakkihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'tsati. Rasul dioperasi dadana ku malaikat Jibril. Selama hidup di dunia mengalami 5 kali bedah operasi. Pertama ketika Rasul umur 2 tahun dioperasi dadana ku malaikat Jibril. Nuka 2 Rasul umur 10 tahun di bumina Bani Sa'ad bi ghairi madyati bari dengar nyeri Rasul. Nuka 3 ketika umur rek sampurna balik kira-kira 12 tahun. Nuka 4 Rasul wa indal bi'tsah ketika Rasul akan diutus jadi Rasul karena rek nampak tugas wahyu ti Allah begitu berat Al-Quran. Maka Rasul dioperasi dari dadana ku malak Jibril. Anu kalima Rasul dioperasi wa fi lailati mi'raj ketika rek di Isra jeung di Mi'rajkeun. Apa Rasul teh hebat? Kuat dioperasi heula hebat. Rasul dioperasi dikumbah ku cai Zamzam berarti mulia cai Zamzam teu bisa kitu. Justru Rasul dioperasi dikumbah ku cai Zamzam eta cai Zamzam rek diangkat darajatna sababiyah ngumbah Rasulullah. Da Rasulullah manusia hebat atuh. Kumaha teh gagahna Rasul? Maka dioperasi ku malaikat Jibril ketika berhadapan jeung Allah, langsung ketemu jeung zat Allah di suatu tempat. Lain Allah boga tempat ngan Allah karep rek panggih jeung Rasul teh di hiji tempat anu dirahasiakeun. Lain Allah boga tempat. Allah mah teu boga tempat. Bertolak belakang jeung ayat laisa kamitslihi syai'un, bertolak belakang jeung sifat 20 mukhalafatun lil hawadits. Lamun naritakeun panggih Rasul jeung Allah dia suatu tempat berarti Allah cicing di atas tempat lain kitu, tapi Allah karep panggih jeung Rasul teh di hiji tempat anu memang itu geus kudrat iradat Allah. Sehingga begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril sagede manuk piit tersanggupan Muhammad cek Jibril semet dia bae. Kitu Jibril pantadi nage bareng kulama eueuh tugas ti Allah. Nu kadua kula tersanggup anjeun wungkul nyalira sehingga ketika dari Sidratil Muntaha di alam malakut di alam laut aya suatu ruang bagaikan lautan anu moal bisa nembus suatu makhluk Allah tanpa biiznillah. Rasul di Sidratil Muntaha malaikat Jibril sagede piit tapi Rasulullah SAW maka dibedah dadana ku malaikat Jibril lantaran Rasul rek berhadapan jeung zat Khaliqul Musawwir Allah Subhanahu wa taala maka kudu leuwih kuat para hadirin wal hadrat. Nah ieu untung urang jadi umat Kangjeng Alhamdulillah. Nya naon untungna cenah jang haji gitu jadi umat Rasul miliaran keuntungan. Nabi Musa mah hayangkeun jadi umat Rasul kuat ceceritan padahal Nabi Musa paling galak. Saking galakna Nabi Musa malakal maut dicabok Israel. Aya teh urang gajruk urang nunggul gitu bah jawara hebat Jibril dicabok aya nu kitu hayang neuleuh kudu maliang irungna kayak jawara nyabok malaikat. Tapi Nabi Musa begitu dongkap Israel assalamualaikum waalaikumsalam saanjeun kula Israel nah cenah ka dieu nyabut nyawa anjeun gapok be dicabok pot mewek Israel cek Gusti Allah kenaon il mewek abdi dicabok cenah ku Musa atuh dia deui jeung salah nyaho Musa mah jelema kereng mau dikerengan dia empok-empok bujurna keke leuleus dongkap deui Israel assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun abdi Israel rek naon dongkap ka dieu ka hiji sejak silaturahmi zarah ka anjeun Musa nu kadua nyanggakeun salam ti Gusti Allah
nukatilu pada ngalaksanakan tugas nyatana nyabut nyawa anjen keh mun diidinan ku anjen ai teu diidinan mah kula balik deui jadi bisa dicabok Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ya Allah cek Nabi Musa Gusti hayang amat abdi dijadikan umat Muhammad andai kata abdi hirupna sabada Muhammad andai kata abdi sazaman hirupna jeung Muhammad hayang dijadikan umat Muhammad. Nabi Musa hayangan dijadikan umat Rasul kunaon ieu urang nunggul urang kajruk jadi umat Rasul udara reug sholat orang manggagat yeun ngaji tiba-tiba beuki maca sholawat aya gelap doang buri cacelekeun Allah masalah sama Muhammad maca Quran teu aya sedekah pelit benar makana eta Rasulullah aduh Gusti makana umat Rasul bala hadirin ketika umat Rasul nu asup ka surga atuh kabagi-bagi anu ibadah langsung heong masuk surga anu dorakman mampir heula di neraka papanggih jeung singkong hayya cek singkong kamu orang nunggul kamu tetangga Abah Haji Iding kamu orang Islam kamu orang Muslim tapi kenapa kamu bisa masuk neraka hayya Islam ongko Muslim ongko kenapa kamu masuk neraka cek singkong koe onam make onam ta singkong ngomongna koe onam masuk neraka wajar-wajar saja sebab koe bukan Muslim koe bukan Islam tapi koe waktu di dunia kayak layak cek singkong yang punya pabrik salimi orang koe yang punya pabrik mobil orang koe yang punya pabrik roti orang koe umat Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe bener kadinya nama eta deui hayya awah teu bisa ngomong tak orang nunggul cicing be tetangga Kang Haji Diding cek urang nunggul ulah loba omong kok dicabok sia kuai hayya ini tidak bisa coba cabok ini tidak laka sama-sama panas betul awah teu bisa kumaha hayya cek si engkau kamu orang Islam orang Muslim tetangga kiai lagi koe onam maka onam dia tas engkau pohon neraka ieu panas meureun koe onam masuk neraka di dunia kowe kaya layak uang kowe banyak rumah tingkat mobil banyak istri cantik-cantik kamu orang di dunia udah miskin rumah mau lubuh istri udah geheng tutung nah kesrek hidung judes monyong deh cina Allah arahkan nah henen aduh itu bisa buku macam aja tidinya ayah syafaat Kangjeng Roh iya nu dibutuhkan ku urang Rasul cek Gusti Allah Muhammad neraka nek ditutup ku kami pintuna gerak tangan bisa umat anjeun atau Rasul asruk-asrukan yangan urang barang di deuleu Kang Haji bener budak nunggul doang hai ari sia kumaha tadi ieu urang mana urang nunggul Rasul gerak teu kawawa samatan panas ku teu kawawa ayo gitu siapa tadi ulah lu mau omong Rasul kegeraan Aisyah Islam atau Islam Rasul sok sholat Idul Fitri doang Rasul astagfirullahaladzim ayat tadi nunggul nuk itu nu sholatna bedil nasak alam ini dibedil cek ayeuna cek Rasul Aisyah sok muludan sok lajaban pernah nyumbang 20.000 nyokot berkat 18 lah atau alamatan garong utama iman syekh Allah, iman ke Rasulullah, iman. Nah, iyalah nu diharapkan ku urang atau syafaat Kangjeng Roh. Nah, terus 2 menit deh. Berat, jam 10 bah. Bah, kumaha terasa bah. Lain man tadi cenah ulah penting-penting. Apa nira? Nah, iya. Kembali hadirin penyakit hati nah iya hasud penyakit hati atuh naon ari ngaran hasud eta teu kaok batur manggi kanikmatan laju bae bibirna nyengsol tuh setiap jelema hatena teu beres atau anggota badanna kebal beres beri nyeronggit ngomong nangis deh si eta meuli motor ingin nyaho menang ridil teu beres hatena mual beres anggota badan benar ketika orang marah pak bangsat dia sumut tak
dia ngalu jakai kau mah bapak-bapak waduh mun geus marah ka pamajikan kuat puara jangan begitu dong Pak. Kita ini kan kepala rumah tangga harus sopan dong. Ini ibu-ibu kan wanita lemah. Wanita lemah itu harus disayangi, bukan untuk digalaki. Ya Allah, Rabbana Karim. Bener tak? Nya kuduna disayangi awewe teh ieu lalaki pun geus marah kuat amprekan bangsat sia. Jawara lembeng marah ka bikang mah. Sia Allah sopan Allah adab. Dasarna geus sia turunan teu bener, bapak sia, indung sia, emas sia. Kabeh kababawa. Mun geus marah atuh naon eta godok penyakit hate. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Punten Rasul, kumaha ieu kami ibadah hayang khusyuk, hayang ikhlas?" Jawaban Rasul seetik, la taghdab. Ulah sok marah, sahabat cek Rasul. Terus meneh Rasul, la taghdab. Ulah loba marah, la taghdab. Ulah loba marah. Insyaallah kege ikhlas hatena. Kan kitu cek Rasulullah. Ai urang mun geus marah aya piring disepak, aya gelas disepak, anak ngaliwat kuat bletak bade getok. Kuat mewek anakna, cek anakna, "Ma, ari bapakku naon teu nyaho engge aneh tak bapak sia." Aya ucing teu boga dosa teh nu kuat disepak. Ucing kuat plengek ucing kuat nganclong. Oporongkolan ucing kieu ucing. Kapanggih jeung baturna adu ditata make bahasa ucing. Cek ucing kunaon sia oporongkolan? Naon nyeri cangkeng tah? Atuh jan henteu. Kapan sia oporongkolan? Aing disepak cenah ku imah eta. Ari kitu sia maling lauk atuh jan henteu. Pan sia disepak teh aing ge aneh cek ucing. Cek ucing nu hiji deui, emang imah eta mah edan ieu setema edan cenah. Aing ge barat dijejek cenah ku si eta mah. Cek ucing nu hiji deui, heuh geus aya kitu pakai negihan hordengna be sakalian cenah. Cek nu hiji deui aing ge gising be na kasurna. Mata ge imah urang baura uciki ulah sok marahan. Aya neuk mamarahan, mah mamarahan bantikeun coet kana leutak. Bangsat sia. Aman pat moal beulah kana leutak ieu. Wah, geus mamarahan. Oh, komo eta lalaki hampang leungeun ka pamajikan lalaki dusun. Hewaeun Rasul. Nengna ulah judes makana ka salaki. Atuh iyalah. Syukuran bae. Alhamdulillah Gusti salaka di manya hideung nyaleutik caketrek hirup deui ya Allah nya jendol deui ya Allah. Gitu jadi nengna ulah sakurang mah mantap urang disunahkeun. Urang teh siling hampurakeun dosa salaki jeung pama. Asok ibu-ibu punten neng macan boga salaki. Ulah sok ngajawab teu bakah pugu. Punten ibu asok siling hampurakeun dosa salaki jeung pamajikan. Bu, asok salaki jeung pamajikan siling hampurakeun dosa Rodia. Anah, Mimin, Yuyun, Ici. Titin, Dewi, Nengsi. Oh, sok setahun sekali. Salat sunah tak hampura jangan nyapa hang, geus nasi lobang. Ih, geus. Sia mah. Paling geus sakitu. Kudu nama laki itu ngajajal salakina diuk tubruk ku pamajikan moto salat sunah. Kedeng ya Idul Fitri. Nyuk seruk ibu. Di harapan salaki. Ngahiung doang serina. Hampura mamahnya apa Masya Allah tiluhur sausap rambut jeung patome-patomena tihanap sausap dampal jeung rombena Masya Allah mama marumah can bisa jadi istri anu sejati can bisa ngalayan bapak semaksimal mungkin Masya Allah mama marumah jelema bodoh lubangan nyerikeun ka bapak sampai katorek sabelah cerita ku mama di carekanan maka dina poi mamah yang dihampura biji mama neuk ka surga teu jadi dikitukeun salaki ku pamajikan ngajengkang langsung kumacak salakina aya ge baba nu kudu dihampura mah ku mama bapa mah komo loba dosa ka mama loba nyarekanan ka mama loba nyarekanan bae ka mama nganyarikeun ka mama masyaallah jadi dina detik ieu hampura bapa bisi neuk ka surga teu jadi gara-gara dosa ka mama hampura nya mah kumacak pamajikanna aya ge mama
anu kudu diampura mah. Bareto teh apa leungit duit 1 juta horeng ku mama dicokot Pak, masyaallah. Ampurannya Pak, Bapak bareto leungit duit ku mama masyaallah. Dia papa pelit citrok perek ka mama. Ku mama dibeli ke daster bela juna bayi. Ampura geus ku soek ku di daster teh ampurannya Pak nya. Ampurannya Pak bisi mama kasuran teh jadi gara-gara maling duit Bapak nu 1 juta. Masyaallah ampurannya Pak, ku baca salakina. Aya ge Bapak. Bapak mau komo loba dosa ka mama masyaallah pareto teh Bapak dek gawe ka Jakarta sabulan satengah padahal Bapak kawin deui mah masyaallah. Laju mama leungit tui, leungit anting sebelah ku Bapak dicopot pakai mas kawin. Dijual ke pasar Gajrung ke dinyarita ku Bapak masyaallah. Ku cek pamajikan datang korak sia. Tungtungna pasia deui bae eta. Wah teu beres-beres sore eta kitu. Teu endah eta. Ulah Pak Haji, ulah kitu eta pura dosana teu endah. Buktina teh pasia deui bae eta. Darder deui bae. Jam sabaraha ieu? Cing, mau Pak. Hasud ubaran. Ubaran nempel di awak urang, masyaallah. Setiap batur mangi kalimatan maju bae hatena jerengit. Tetangga nu meuli termos, ibu nu ngagolak. Ih, kuat ku godoplokan, masyaallah. Panitia ngeun tisu. Lain susunya tisu. Aya tisu teh panitia, ngeun tisu panitia. Ayo kancang dihitung sampai 10. Awal 10 kula turun gasan. 1, 5. Burung gasan nyata mah. 2, penyakit hati itu sudut. Goreng sang. Goreng sangu lah. Karena keju be papaju bener pikirkeun. Goreng sang. Sangu disangka. Ima bah, ima dong udah lahar bae mah nya. Di kobongna ampun. Aturun Kang, aduh masyaallah ampurannya. Lain marentah mewarang ya. Mun kayak biasana mun geus tisu masuk aya nginum bari itu nya. Atuh lah. Enggak ulah saririk budak, saya maka kaitan dengan sirik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Menik gede gelasna ge. Siga aing taki bae mah. Terus ya. Ya Allah, suudon tekenging atuh. Lamun ubarna hasud naon tadi Kiai? Ubarna hasud cek Rasulullah idza hasadta. Di mana-mana anjeun berbuat hasud, ubarna pastagfirillah, lobakeun maca Astaghfirullah Rabbal minal. Bacakan istighfar. Kau mau cek Habib Abdullah dina kitab Risalah Muawanah di akhir zaman. Selain Al-Quran, kalimah nu bakal ngamanfaatan kawak urang cuma 2. Urang lamun jalma bodoh. 1, kathratul istighfar. 2, kathratus sholawat. Hiji ngalobakeun maca 2 lobakeun maca salaw. Punten aya nu ngarora mah ieu. Masyaallah mata ku penting anak teh mara rondok, mara raji. Ulah sieun teh dahar. Dahar lah ketika mangi kejo mah. Dirizkian ku Allah, benar. Untung anak ibu malah santren, nu lalaki mah santren, nu awewe mah santren, alhamdulillah. Jadi kiai jeung teu lain urusan urang, urusan Allah. Engke ganjaran ibu jeung bapak dibikin ku Allah. Saperak ngabiayaan bakal diganti ku Allah. Begitu jaga ibu jeung bapak ditimbang lempoi be. Berat kakede kalandeuh urusanna. Cek malaikat Gusti kana rakakeun, stop. Cek Gusti Allah keula teangan heula amalna. Bisa anu nyesa keneh. Di korehan malaikat bener ayam. Blok ditimpakeun lempoi. Kakak tuhu. Gusti, ieu amal naon ku gede-gede teuing abdi mah salah sunat teu beuki. Maca Quran teu bisa, salat belang bentong, pengajian jarang abdi mah.
pansia bareta mas santrekeun anak lin dinunggul di Abah Haji Agom atawa di Gajruk di Abah Haji Jazuli atawa di Anu atawa di Cipanas atawa di dieu di mana lain heubel dia masa dengan anak. Bener Gusti anak kula 7 tahun beak biasana ge 7 tojannya tuh bayi anak dia macam Allah ngalaka dia pugu macana. Bener Gusti bener laju pan sia beak duitna ke cenah 50 juta selama 7 tahun anak sia mulian pulsa bae gawena. Awewe onam tidak boleh bawa HP balager awewe tenang mang tenang kadang dibebak nyantai nges di mana mah alabatan urang degeulna doang eta teh amun geus non dikobong paling geus datang ka geus tapi insyaallah santri mah balalak baik lalaki maupun awe balalak cek Allah pan sia baheula lin keur nganteureunt teh kana unggul sia ngaguling motornya ngelak notok batur sia sampai eta timbal guguluntung ke tengah jalan cenah bener Gusti bener ieu cenah lecet kana turu abdi aya cenahna Gusti tah ieu cek Gusti Allah dibalikeun ku aing Gusti ja anak abdi mah teu jadi kiai kalau jadi preman di Tanjung Priuk cek Allah aing mah teu nitah jadi kiai lantaran sia rumah sajalma bodoh anak sia ku sia ilmuwan tah ganjaranana Masya Allah untung alhamdulillah maka anda andi neng gelis woi mamang santri nu karasep woi mang santri nu karasep woi kawin dong zaman now masih ngejomblo tenang mang udah buka pelet itu kola Yusuf makanan neng ulah sok sudah cidoh ada penelaki aduh ulah gagah apa mang buka penangkalna awe ge ulah gagah apa mah awe yang buka apa ya yang sok dikunci terus ya lobakan maca istik jangan lobakan maca salau itu cek Habib Abdullah Haddad eueuh deui ubarna eta ubar hasud wa idza hasadda fastaghfirillah bila mana anjeun berbuat hasud ubarna fastaghfirillah maca istighfar di akhir zaman 2 kalimat saja ja Quran mah hararese atuh kudu akur jeung tajwidna kudu bener panjang pondokna nu paling gati ngaji ilmu Quran sebab syaratna ngaji qiraat wajib talaqi papa hareup guru jeung murid teu sah ngaji Quran guru na di dia muridna di ditu teu sah ulah coba-coba sabab ahli qiraat mah beda jeung ngaji kitab lamun ngaji kitab guruna di dia santrina pinuh di ditu kadang suara guru sah tapi lamun ngaji qiraat teu kadeuleu unyem sungutna guru teu sah mata ngaji qiraat mah kudu pahareup mata kiai qiraat mah kabeh darah tinggi aing getakan muridna bae cek ulah ge kitu dalakan doa abah itu mulut topan dalakan unyemna dalakan cenah monyongna udah bener Imam Syafi'i qiraat heula sehingga cek Imam Syafi'i bila mana jelema geus mulai bila mana jelema geus menguasai Al-Qur'an gampang kata larmah Al-Qur'an memang keureuh hurufna hade sahalallahu kullal ulum bakal digampangkan ku Allah seluruh ilmu sahalallahu kullal ulum mantap penting neng Quran gati ulah punten bah ngaji qiraat kapungkur dia ahli qiraat aduh murid tuh bagus makmun eta tuh bagus soleh teh kawujon 3 minggu aing teu tamat Fatihah para saya baca ku gagah ya aing atuhna naonna Masya Allah kurang manyong sodna jang kudu kumaha deui ieu aina kurang mendok babaturan abdi bangun kebo ain cek manehna kurang mendok oe sagala ka babawa tungtungna eta gati ngaji qiraat mah hasek gati ilmu mah gati horeng bener teman santri mamang leres teman oh Masya Allah tuh tadi neng saha tadi neng milah nong ngawas tiroke
raos eta suarana. Oh, Masya Allah, ku Quran mah beak. Tadi Neng Mila mah atunya saya Qurannya saya sagala-galana anggeus dewe cawadeun. Jelema goreng, jelema goreng, baca Quran ngeunaheun, waktu angus. Leungit ka gorengan. Punten misalkan aya awewe baca Quran ngeunaheun sawarana. Punten lain keur ngahinakeun dademelan Allah naudzubillah. Jaba aya bae panjelema mah atuh kakuranganana. Suarana ngeunaheun, ceulina luhur sabelah. Bibir jebleh. Lempang teu akur. Ngeungeut alam dunia bae. Doang nu teu yakin teu lempang. Bumi teuas dieuyeuk-euyeuk bae. Maaf. Dari keur ngahinakeun dademelan Allah. Punten. Payu bibir jebleh. Seuli rancung sabelah. Irung be nyengir sabelah. Ai sawara ngaji. Eta santri kuat alut-alutan. Tinunggul, tiba ajuruk, tinangela, tidu, panas segala. Babe. Kuat babe nyebutna ge. Dak ieu sawara bikeun ngeunaheun amat meneting jelemana ieu cenah. Encan neuleuh eta. Sedang cenah jadi pamajikan aing mah. Cek baturna pendek teuing ti si amah can. Ti aing nu meujeun mah can. Encan neuleuh eta kana beungeutna. Barang kaharep dak mana nu ngaji da eta. Hah, hobay jeung sia, hobay jeung sia. Beak ku Quran mah tuh. Benar. Masya Allah. Teraskan ya. Cing bu Pak Rabbana Karim. Nah ya penting orang teh ya. Nu kadua suudon. Suudon naon ubarna. Goreng sangka kabatur teu meunang. Anu. Eta penyakit hate. Laju lamun kumaha mun boga perasaan kitu kabatur. Cek Rasul wa idza dzananta di mana anjeun berbuat suudon sangka goreng kabatur ubarna famdi luluskeun batur teh kitu. Famdi cek Rasul ubarna. Batur teh henteu kitu. Geus ulah loba sangka kabatur teumeun. Urang mah panaju bae, lain aing mah aneh teh ka eta kunaon? Atuh usahana mah pan biasa bae. Deuleuh jangan ngabulak-balik jagat doang. Itu macul, penjaga dibulak-balik kita. Tepira cenah usahana ngabulak-balik jagat, tapi deuleuh cenah imahna 2 tingkat, motorna cenah aya 3. Masya Allah bae, mobilna ge aya 2, bade-bade mah ngabedul. Teu meunang. Kikitu anda temen. Wa idza dzananta famdi cek Rasul. Di mana-mana anjeun berbuat goreng sangka ka papada, ka baraya, ka tetangga, ka dulur, famdi ubana luluskeun batur teh kitu. 2 penyakit hate. 3 ujub. Naon ujub? Rasa agul diri ibadah asa pangpangna. Teh, kunaon teh nudutan bae? Mang, kunaon nudutan bae? Ih, teh nyaho kitu. Aing keur penting geus tahajud. Lain tahajud kuat tahajud nyebutna ge. Aya kitu? Henteu. Tak gitu cenah mama unggal penting aing mun teu tahajud sapenting dirisan. Oh. Eta ujub agul ku ibadah sorang i'jabul mar'i li binafsi. Ngagulkeun diri atuh. Nanaona? Bener teu? Tah ieu penyakit ujub agul ku ibadah sorangan. Teh, ai teteh ikut unggal poe parang sakula ngunyem bae maca salawat tah. Emang ngapa ya? Atau aing mun teu maca sok aing sariawan sungutna. Astagfirullahaladzim. Ieu teu meunang kikituannya. Penyakit ujub mantak punten. Lamun runta aya 2, aya runta zahir, aya runta batin. Lamun ke runta zahir ya pabalatak, urut cangkang aqua, cangkang pais, ieu lamun teu diberesan. Urang sareukseuk teu, bapak-bapak? Sareukseuk teu? Sareukseuk. Jarengkel teu? Mantak neng kopong ulah sok sakadaek nu rapi imah guru bersihan ieu mah geus dipikir di daftar piket ge kudu digubrak-gubrak bae. Harus pakai polo dong. Bener teh Mang? Deuleuh tuh satu lalaki mah. Alhamdulillah bararudug awakna. Mang, kadang-kadang punten santai we mah lebih jorok ti urang karage.
Pancen Kang Haji nyaho pan kula besok mariksa. Punten nya ka ditu kontrol eta meni capek. Atuh ai teu kitu tugas kiai deui nya. Urang nu boga kobong pan khodimahat atau khodimat eta kudu ngalayanan. Masya Allah, ibu dak siapa tita bersih, tita rapi, tita rajin. Lamun cekuring dia kasanda wae, neng, hayang tuh neng carok kena kasep, atau hayang Kang Haji. Laju cenah berilmu, hoyong, soleh, hoyong, kudu rajin. Lamun urang rajin, engke salakina sok kasep. Lamun jorok, maaf, kadang-kadang jonot salakina. Mantap kalau sok jorok kudu rajin babaras nya nu piket geus dijadwal dikobok di palatak ieu itu wayahna ai lalaki onam lah hareusi diomong laju nama cek abah kula teh cek abah kula kieu Abah Haji Juli geus tengji santri kuari usul ngaduruk kobong bae ai ku puyeng gating ngurukna hae coba tipe ting amprekan keur be begadang jam 4 be hei, hai saya ngaku orang jadah doang. Ngumean HP, sholat subuh, usolli bardo subhanya subuhnya duha. Nah kumaha? Tapi lumayan baik itu pindah pula. Masya Allah. Ayo terus kita jangan aja, terus ngad. Kudu nurut karena omongan guru. Mantak loba kurang berkata tekadeng ka guru. Guru A wa irsadi ustadin kudu nurut. Masya Allah santri kuari kadang-kadang beda baik cek yai ceng abah makarunya abah kumana duit lain menang mulungan menang kuli ngoyos kuli macul ulah sok ngarokok awas kuna yang ngarokok mohon bah barang lempang kayak rajin iya mariksaan pondok datang ke WC ayah santri keur ngising belum ngebul wasana nah cek yai hai santri siapa ngisingnya mohon bah siapa yang ngerokok atuh jangan teu bah pandatang ngebul taina haneut keneh bah ieu mah waduh tai haneut pot ngebul ta eta kos kumaha taina ngabulang dapat hadong ngasep rokok goblok dia cek yai cenah soalnya ngasep rokok orang tai haneut karak bijil mah bah cenah taina Aduh, setengah 11 bahir. Asun ojo bria taruntah neng runtah teh singketan areng bah mun bahasa orang disingket tak orang soleh runtah erna berarti bahasa orang erna ria runtah una ujub enak nifak takna takabur hakna hasud runtah ria ujub munafik takabur hasud mun Rasul ayeuna dikumbah ku cai Zamzam dibersihan oleh malaikat Jibril maka urang kuari geura operasi dada urang runtah-runtah nu aya dina penyakit hate biceunaan warung ieu rame warung itu rehe teluh ting seleber naudzubillahi min pot alabatan petasan janwe doang nah iya penyakit hati nah iya ujub bria takabur tah lamun kula dibahas punten bah moal anggeus sampai subuh nyakulana capek nah laju eta aya ubarna aya penyakit hati nu 9 aya obatna bejakan ulah nah iya obatnya hati dina kebetul atkia be masuk dibaca teh mangku mamang nu coretana eueuh teh mamang belang kiaina nu maca santrina bari molor nyoret wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul laili wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al fudala tayef fudalanya wadawa qalbin lan utawi tambane ati khamsatun yaiku 5
fatilawatun maka sewiji kudu rajin yang ngebaca Qur'an. Ngan aneh kiai di urang aing ngalogat Jawa aing ngomong teu bisaeun. Kadang-kadang teu bisaeun. Kamari kula dion yang ngakeronjo. Lah. Atuh eueuh jelema uang kabeh. Cekula hampura wong kronjo, kula mah wong Sunda. Jadi kula boten bangkit ke bahasa Jawa. Wes kang ngaji si penting teka bening kana kaja ada bahasa curi ke bahasa setan ke. Si penting teka bae cenah kana Jawa wis aya konon mana. Datang kula ka ditu atuh biasa orang ngobrol meriku atuh merokok kula ka ditu nah. Ari ubarna hate aya lim. Nah hiji fatilawatun ketika hate keur gundah, hate sedih, hate pusing, cek budak kore mah keur galak. Mun hate keur galak ulah nyeun status rodiah. Atuh naona jelema kore gareblek. Kagorengan salaki bedakeun status. Kagorengan pemajikan nyeun status. Teu boga duit teu gablek beas kuat ngadu na status tolol. Atuh usaha ku nonton koreksi itu boga beas mah. Ulah ngaduna status. Nyore nanaonan nyinggung tetanggana status. Rabbana Karim. Rumah tangga dibeja-bejakeun dosa teu meunang. Kagorengan salaki dibeja-bejakeun kecuali rumah tangga geus teu kuat. Kagorengan pamajikan dibeja-bejakeun kecuali rumah tangga geus teu kuat. Aya babna panggil orang tuana. Panggil mitoha urang. Kumpulkan hidung bapak urang. Cokot kiai, titah ngana sehat. Maunya apa? Aya babna. Lainnya status. Tegara blok otak. Nyeun status mata bae leh hongolol be. Atawa salaki keur hees nyapelet dekot herang. Ajeun status. Atau ini ngusruk teu kumaha bae. Atuh ja eta ieu mah status. Mikir pak hirup malu nyinggung salaki kan salaki henek bener tak? Nah iya apakah dengan status masalah kan beres? Apakah dengan status eta urang urusan bakal beres? Coba pikir pakai otak ini jelema kuat kan itu bener untuk nanya upami di bubintos tong ada menang status teparuguh nggak kena naonan tuh. Iya menyunggung salaki, lamun rumah tangga masih kena seneng suami istri telek pahit na rumah tangga. Atunya Allah dibeja-bejakeun. Min, kumaha eta salaki siak wari. Aing nyak balak nyak beuki. Nyatuna kitu maksudna. Ih lah cucut tolol lah cucut teu beres ya. Nyak beuki nyak gede. Huapna gitu. Aing sampai harenek jah uap aja gede. Ulah ngabeja-bejakeun aib salaki. Min kumaha eta salaki sia? Saha atuh eta si Sarman. Atuh contoh ieu maaf lah. Kuari mah mendingan sok ngadi bae eta kan unggul ka majlis ka. Jadi mana sok silaturahmi ka Apa Haji. Eben laju sok ngaji cenah silaturahmi ka Apa Haji Juli. Laju ka Abah Haji ka ditu ka Cidodol segala ka Haji. Alhamdulillah kuari mah mendingan. Kitu ku urang kecuali rumah tangga geus teu ku panggil kalotna. Panggil indung bapak. Kumpulkeun cokot kiai nasehat. Tampan keneh aya babna. Nek urang kudu nyeun status. Kita ini dikasih ilmu, dikasih akhlak oleh guru, benar? Atunya. Tapi mantak cek Sayyid Muhammad qala Sayyid Muhammad Alawi, al akhlak qabla al ilmi. Akhlak teh memang ilmu. Artinya ketika orang boga ilmu, ulah nonjolkeun ilmu, tonjolkeun akhlak. Setiap jelema boga akhlak pasti berilmu. Henteu setiap jelema berilmu akhlakna bagus. Al akhlak wal adab la yustara wa la yuba'u. Cek Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akhlak jeung adab teu bisa dibeli. Bal tabi'un fi kulli man tarabba. Tabi akhlak teh wawatak jalma kumaha nu ngurusna. La yasal faqir. Man faqidad dhahab innamal faqir
man faqidal adab. Kitu cek Sayyidina Ali. Lain jalma fakir teh teu boga emas teu boga duit lain, tapi jalma fakir teh jalma nu teu gablek Lamun salaki nyinggung pamajikan, dina status eta salaki teu gablek Mun pamajikan nyinggung salaki dina status eta pamajikan itu teu gablek Ayo tembak ke akhlak. Terus. Nah, malah tatang kuring. Ayo. Hiji kudu rajin maca Qur. Talamun ieu keur galau patilawatun kudu daek maca Qur. Maka cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradtum aisas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasri wal hadiya minad dhalalah fa'adimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman. Cek Rasulullah, di mana anjeun karep hayang hirup bahagia dunia akhirat, hayang maut syahid, hayang salamet jaga di pe kiamah, hayang menang pituduh, fa'adimu qira'atal Qur'an, maka kudu dawam lazim ngamayangkeun maca Qur. Fa innahu kalamur rahman, sebab sejungguhnya Quran teh kalamur rahman, kalamullah. Para hadirin, wa hisnun minas syayatin, jeung Quran teh benteng tina juri, benteng tina setan. Hiji maca Qur, insyaallah ubarna hate, masyaallah. Ngan ibu punten, ibu mah mun maca Quran kudu bebeja heula ka salaki. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama keur ngaos mohon. Terasa teu mah pake bapak yang nyin kopi heula. Shadaqallahul azim. Iya negala kopi sebab bagus keneh nyeunkeun kopi salaki. Nisbat ibu-ibu tibatan neruskeun maca Qur. Kadenge odah. Eta mah nya maca Quran, nya nyeduhkeun kopi salaki atuh dobel ganjaran ge bener. Beres ngopi, Pak, Mama neraskeun ngaji Quran wios, teraskeun mah. Laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Nah, ieu mah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laisa liwaqatiha kadhibah. Mah coba Pak hayang ngopi heula. Emang saya mah. Teu kadala kami keur ngaji. Nyieun mah sorangan, kolot-kolot. Eta yang paling cocok eta ka ibu-ibu itu ngomong gitu. Ngomongna kolot, bapak dia mah teh gablek polok, kolot-kolot naon teteh ngora. Japan kubana ge peot. Kami keur ngaji, rajin maka paksa salaki daripada pasea. Laisa liwaqatiha kadhibah. Mah gulana di mana? Loba tuh cokot di Alfa. Astagfirullahaladzim. Khafidatur rafi'ah. Ai cai nama atuh naher sorangan. Ih, mun aya suku aya kompor geus aya cetrekeun. Kami carape, teu menang sakali. Kami senang. Aya di dieu ibu-ibu nu kitu. Mending sekebae Pak kana kulkas. Kudu izin heula tetep. Hei. Nah, dua, hiji maca Qur. Dua, cek ulama mun hate keur gundah, keur pusing wal kholalil batni, rajin lobakeun puasa sun. Nak neng hoyong tiasa ngaos, hoyong terbuka ilmu, kudu rajin puasa Senin Kemis. Tapi punten ibu mah kudu bebeja heula mun geus kawin mah ka salaki. Pak, mun ayeuna mah lain pugu enjing dinten Kemis. Mamah bari puasa kayak di puasa sunah nu kaduapan irit ka bapak cenah. Atuh kudu malaban, pan lumayan. Jauh sebelum lockdown kieu. Jadi mamah rek puasa, ha teu naon puasa. Barang jam 11 ngagereng di tengah imah. Cek salakina, coba ka dieu buka bae dia cenah. Mah ka dieu buka bae buka. Ai kitu mah terdor buka tengah denge. Ai kitu enak atuh henteu buka bae. Eta bagus kan buka tibatan nuruskeun puasa sun. Tuh.
Mantap rajin puasa sun. Iya betul itu ulah dikebukan baik. Ulah pan urang membuja kadang-kadang barangakan masalah. Tilu helan. Tilu lamun urang ubarna hate wa qiyamul lail. Kudu rajin hudang tipet. Tahajud salat 2 rakaat. Awas ya, ayat qiyamul lail, ayat salatul lail. Lamun qiyamul lail kudu sare heula sanajan 5 menit. Tos maghrib kelentuk 10 menit. Atawa komo setengah jam. Udang deui. Meunang ke penting pada jam 12. Setengah 1 salat qiyamul lail. Ari salatul lail mah teu nanaon. Eta mah teu sare heula, mata ibaratna 2 aya qiyamul lail, aya salatul lail. Di Mekah sok sana pernah tulis. Aya salatul lail. Di jam 11 peting sampai jam setengah 3, kadang jam 2. 20 rakaat di haram. Nyorang pulang ngilu sekali. Untung deket tiang bah, pulang ngengkeng bagi kieu ing cangkeun. Nek nyoloyok pula sujud. Putih rakaat, kan pernah karak dirinya doang. Peti kedua atau yang kapok lain ya gini jungkal sakit itu kiai atau kamu model kia salatul lail ayat qiyamul lail rajin hudang tipet namenta ka Gusti Allah hal min mustaghfirin cek Jibril Rabbana karim sadang nyapura dosa hai geura menta cek Allah neng ya Allah pasti ada ilmu manfaat ya Allah ilmu manfaat ya Allah calon salah kedua ya Allah lesteng kasebe nu penting beunghar ya Allah nih atuh cager ka manuk kitu ngaranna menta ka Gusti eta geus nu kati ungkaopat ya wa tadarru bisahar DP hayang dihampura dos dipeting insyaallah abdi Gusti seueur dosa ya Allah ya Allah ya Allah aya imah ceurik inget ka anak di Lampung bisi teu dahar aya urang mah cari kegencet lawang deh. Tiba-tiba sujud. Meminta ampun astagfirullahaladzim ya Allah ampurakeun dosa abdi, dosa ibu bapak, dosa guru-guru abdi ya Allah. Dosa guru-guru tetangga abdi, ibu bapak abdi ya Allah, ampurakeun dosa nu karasan teu karasan nu gede nu leutikna ya Allah. Rabbi ya Allah. Masyaallah pada nanta pakai nasi masa pada berjauh fitnah dunia jeung fitnah akhirat ya Allah panjang keun barokah ulah keur di mawatan ya abdi ya Allah moncan dia berdosa. Ulah keur di mawatan ya abdi ya Allah moncan kawin ya Allah. Yes, ya maka kawin deui bae-nya. Masyaallah, terakhir minta dunia jeung bakal ibad. Ya Allah, cek ibu ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah. Salaki lockdown terus ya Allah duit ya Allah. Kreditan 4 bulan ya Allah. Listrik geus 3 bulan dicabut ya Allah. Ya Allah, abdi korikeun anak udah 18 ya Allah korikeun teh. Duit ya Allah duit ya Allah duit. Geus kitu bae lah. Menang gitu cenah ka haji atuh menang jaya rojaku yagoniu ge duit tujuanana. Ya rojaku yagoniu duit. Lebih langsung api-api Allah duit. Cenah panjang teuing teu ngadoa kitu aya nu pendek atuh aya ya Allah ngarti meureun. Enggak kata doang kitu haram jadah doang. Nu terakhir ubarna hate wa mujalasatus sholihin. Udah kerejeng ajeng jalma nu saro senteran orang soleh bakal timbul ketika urang pala hadirin ngarendeng bergabung jeung ahli ilmu jeung ahli ibadah maka senteran orang soleh bakal nyenter ka urang. Nah ye penting babarengan jeung orang-orang aya masalah ngadu ka orang soleh kumaha sabar kasep adatna di alam dunia cobaan ngeunaheun ngomong jeung ahli ilmu mah tuh komo jeung ahli ibadah nanya ahli ilmu nanya soleh na pohara klausen bala hadirin teu geura mutus teu sembarangan teu main salahkeun bae rapi ngobrol jeung ahli ilmu mah tuh nah mantak penting urang teh saminggu sakali atuh leumpang ka majelis taklim urang dieu mun aya pangajian di dieu mau cai herang ka majelis lumayan maraban anu ngaji mau kulub dangder bener mau kopi mau roti kula mah kumaha cai teu boga, kopi teu boga, nanon teu boga nanon batuk, bawa batuk ke majelis. Lumayan batur teu nundutan hudang deui ngadeng batuk urang. Lumayan pada teu nyen batur ngarenjagan kieu. Bawa batuk ge bawa teu boga nanon, batuk bawa.
Ayo tengah tebogana naon. Kabina-bina amat bawa Kang Haji Ding, bilang ke masyarakat. Bogana batuk, bawa batuk ka dia. Asal betul Allah SWT akhir-akhiran dilanjut dari. Wa mujalasatus sholihin. Diuk jeung wa mujalasatus sholihin. Diuk jeung jalma saleh 2 jam. Saat tentenya bu. Sarua jeung boga 2 dunia. Amin ya rabbal. Ta ieu ubarna hate geus moga-moga berkah Isra Mi'raj. Berkah jabrahnya Rajab nyaruah nyambut Ramadan urang ku Allah diampura dosa. Tetep iman Islam. Panjangkeun umur anu barokah. Jembar rezeki anu barokah, anak sing saroleh, nyampe yuswa urang ka bulan Ramadan, nyampe yuswa urang ka bulan Ramadan, bisa ngalaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bisa milari ilmu di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'al baldatana hadza Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al baldatana hadza Indonesia baldatan adzaqaha Allahu libasal ju' bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal makan makanan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam wal fahsya wal munkar waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wa an qaryatina Lebak khassah wa an qaryatina hadhihi Gajrum khassah wa an qaryatina Nunggul hadhihi khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bila ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna al-jannata ma'a man qala la ilaha illallah wa ahsurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah iftah alaina wa ala man jama'a fi hadzal makan futuhal arifin bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'alna minal ladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yasumuna Ramadan wa yu'adduna al-hajj wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir 'alaina kulli 'asir fataysirul 'asiri 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma khtim lana 'inda inqidai ajalina biqaulina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu nukapihatur apunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.